kana linabiyyin an yakuna lahu asra teu aya tetep ka seorang nabi telah aya ka seorang nabi teu pantes ka seorang nabi aya kuna kaayaan laun nabi teh asra ngabogaan boyongan atayusina fil adi sehingga kudu ngalumpuhkeun heula fil adi di muka bumi. Jadi instruksi ti Gusti Allah teu pantes sama sakali ke seorang nabi kudu ngaboyong tanpa aya peperangan heula. Setelah perang lumpuh kufar karak boyong. Andai kata nyieun boyongan tanpa aya peperangan teu pantes ka seorang nabi. Ieu adalah merupakan penganiayaan. Ieu makan badar berentak teu masalah berarti nyieun boyongan setelah perang. Lamun nyieun boyongan meme perang teu meunang. Kudu perang teu. Ayat ieu teh nomor kahiji mandek nyaritakeun bahwa horenganan mengenai boyongan teh teu nanaon asal perang hiji. Nomor kedua boyongan teh bisa ditebus eta teh sesuai jeung aturanana. Dua, nomor katilu horenganan ayat ieu teh aya instruksi perang lantaran ulah ngaboyong tanpa perang berarti aya instruksi kudu perang. Mukminin mah ieu di mana-mana geus nyiapkeun perang bakal katembong kagagahan mukmin. Islam di mana siap perang bakal katembong kagagahan Islam. Ketika Islam main peyek teu dayang perang, teu daek perang, Islam bakal mundur. Kemunduran Islam ketika Islam teu daek perang. Ieu di Indonesia nu matak luhur lantaran baheula ngalawan Belanda, baheula ngalawan Inggris, baheula ngalawan Jepang, baheula ngalawan Cina, karak luhur Islam. Luhur bangsa. Ketika kuari urang beuk diajak perang embung urang diajak perang teh nama. Ya sakieu lobana di Indonesia teh aya sabaraha juta manusia? 200 juta leuwih diajak perang can puguh darae kuari. Lemah Islam. Ulah jaritakeun Islam bangsa ge sangat lemah ketika teu daek perang, bangsa nagara eta sangat lemah komo agama. Ketika daek perang luhur kajen kuku mage. Ulah jaritakeun menang jeung elena, daekna perang berarti kaluhuran sesuatu bangsa jeung kaluhuran agama. Nah, ulah waka perang heula demo 212 bae kamari teh jadi luar biasa. Sakadadak nurunkeun Ahok hanya secuil manusia, sagrintil manusia. Datang jutaan manusia ka ditu luhur. Lain masalah dek nurunkeun tapi persatuan bangsa. Ieu kan luhur kadengena. Kamari aya reuni luhur. Anu mata ketika engke diajak demo ulah datang ke Arembung. Tuh aya nu siap sebab gara saya untung. Atuh untung di modalan 3 karung nu dijieunkeun mangan setengah karung, untung 2 karung setengah. Ya Allah, nya ngarep-ngarep iraha demo deui cenah, iraha demo deui. Mun kitu mah teh dibere beas atuh embungan nya lagi salah bae. Tuh, ayalah jelema ge ditu. Pada malum tama di kalangan ieu perang, ieu perang. Ieu instruksi perang ieu lain lalagaan ieu. Kunaon baheula di zaman aki urang sarariap jasa perang lantaran mentalna disiapkeun perang. Di zaman Kangjeng sahabat siap perang mental perang. Di zaman sahabat, zaman Kangjeng, zaman sahabat, di zaman tabi'in mental perang. Di zaman Utsmani mental perangna luar biasa. Kamari zaman urut urang aki-aki urang mental perangna luar biasa. Mata gagah Inggris balik, Belanda comeback, Jepang pulang, Cina dipaksa digedoran baliknya nak ditu. Kuari lantaran urang lemah daratang deui, Emrik daratang ke Indonesia, Hong Kong datang ke Indonesia. Urang dibuat teu berdaya. Kunaon ieu nu mantak urang embung perang lantaran hubud dunya.
Iya kreditan can anggeus boro-boro mikiran perang motor itu ge can kabayar geus tambah deui ieu mobil can kabayar geus ulah-ulah ngomong perang heunanan mobil kreditan ye embung perang sia kunaon sih embung perang boro-boro perang aing kunaon pamajikan kabur pamajikan emang sia boga sabaraha dua nu hiji kabur puyeng pan aing atuh boga dua nu hiji kabur mah deureus bae pan eta mah hiji-hijina ge kabur nu boga dua kabur hiji aya kene hiji deui serep nu hiji kabur udah kan urang bata urusan teh kos ka ditu bae urusan teh urusan anak urusan pemajikan urusan dunia kredit geus embung perang lemah berarti itu ya diinstruksikan melalui ayat ieu maka lin nabiyyin tepantas ka seorang nabi ayakuda lahu asra nyana ngabogaan tawanan hatta yusjida fil adi hendak lawan mah gae sehingga ngalumpuhkeun heula para kufar perang heula jeung kafir kara ulah hayang tawanan adalah perang urusan menang jeung eleh sijalun alqital sijal perang adalah kalah menang waktu eleh waktu menang tetapi urang boga dedikasi semangat juang agama melalui perang mentak aya Taliban hiji di dunia ieu seseleh Amerika nya nama kuari teh diciptakeun hirup aing mah jang perang titik ai sia mah pan diciptakeun hirup aing jang kredit goblok jauh amat jeung situ hebat ya sabatur nah ieu deuk ngabangkitkeun semangat perang semangat juang teh kan lain lalagaan hese baheula ge anu ngabangkitkeun semangat perang teh kan Bung Karno gantungkan cita-citamu wahai bangsa Indonesia wahai para pemuda di atas langit jangan ngoyo ini negara kita, ini bangsa kita, ini agama kita. Tanpa kita yang berjuang, negara akan lemah. Singkirkan lengan tangan. Maju untuk memperjuangkan bangsa, negara, dan agama. Hanya Bung Karno anu langsung nyurup ke hati umat, ke hati bangsa Indonesia. Kabeh dengan baju dikieukeun kabeh. Datang ka kiai. Disuntikan pelerna ku kiai langsung kikiran nu gagah awak nu gagah etana doang kumaha nyurupna bae meureun suntikan ieu masyaallah karim hara hebat jasa per detik ieu aya kene sisa-sisa perang nu datang ka kaula anu baheula dieusi ku kiai. Assalamualaikum salam saya aduh cenah kiai kula baheura zaman perang ieu kungsi dia si ke kiai sehingga kuari gagah kene umur sabaraha umur 120 masyaallah 120 gagah kene mah ieu kuari kumaha ngadenge perang siap ya Allah umur 120 tahun kuari lamun ngadenge perang siap kene bae tapi urang ngaji pede ngaji kumaha lamun perang lah ulah sok ngomong perang lah sakira teh ulah lah anak di loba jasa sakira teh ya Allah ya Rabbi perang modar mah bakal kan eta semangat aya deui nyari cangkeng tapi waalaikum kunaon nyari cangkeng cenah tapi yang masalahna lain cangkeng kiai kunaon kula baheula keur perang teh dieusi di dieu sehingga kula teh gagah jasa ieu ditembak ngebul cenah teh lamun teu kena mah komo siapa aki kumaha sih nu jelas kula iya alhamdulillah kiai zaman perang saya nu ngasina kiai anu jadi kula iya hayang dicoplokeun cekna teh ieu baheula teh dieusi ieu aya sababaraha aki-aki sabaraha aki umur 100 cekna teh masyaallah gararaga tah baheula kuari mah pan demo ka ditu teh lain ngandalkeun gagah lain ngandalkeun gagah ngandalkeun buras itu ngabangkitkan semangat kumaha saha ya Allah ya Rabb ieu geus dijelaskeun dina ayat ya semangat juang jeung semangat perang kudu bagi setiap bangsa komo agama Islam wajib dasar lamun geus ngoyo lemah geus ulah harap kuari Donald Trump nang tangan ka Islam nyana geus dijelaskeun tentang Israel bahwa Israel adalah milik Yahudi. Israel adalah
negara Yahudi Islam musyawarah sadunia kabeh per detik ieu encan aya realisasi satu kelemahan Islam padahal lamun siap ndek kumaha bae Islam ngahiji kabeh tempur bakal istimewa kulantaran tengah hiji Islam teh iyalah kejanggalan iyalah kelemahan urang ningali di Indonesia bae ku ari berwilah-wilah Islam di Indonesia teh anu dipimpin ku NU anu dipimpin ku Persib anu dipimpin ku Muhammadiyah Persib apa Persis tuh siapa teu menang salah aing sia masalah loba jasa ku aing teu disalah-salahkeun aing masalah bae geus manyun bae emang sia mah hasud ka aing Islam ambalayah di orang Islam FPI dan lain-lain sebagainya tapi kan apakah ngahiji jante heulanan NU ka dieu jalan Muhammadiyah ka dieu Persis ka dieu FPI ka dieu Islam Ikhwanul Muslimin aya Islam HTI aya berbeda-beda walaupun ketika darurat mah bangun ngahiji kamari tapi suara mah panteu ngahiji ketika demo kamari ai masyarakat NU nama ngahiji tapi pimpinan nama penting dan lain-lain sebagainya nah ieu ku henteu ngahijina iyalah jadi kelemahan deuk kumaha berjuang nah ieu ku ari dunia sekupna sarua di tiap negara geus dipecah-pecah ku kafir-kafir mata kula mah Inggris jasa ningali dina hadis Tirmidzi aya 5 perkara lamun dilaksanakeun ngepek bakal 5 nomor kahiji teu pati-pati perzinahan fahisha ambalayah terang-terangan kecuali bakal timbul penyakit anu teu pernah terjadi di zaman-zaman baheula kuari orok setruk mah orok setruk baheula mah setruk teh insinyur baheula mah setruk teh sugih baheula mah setruk teh pejabat kuari mah mahasasi orok anak lahir setruk mahasasi jelema leng-leng setruk kabelah dieuna aya penyakit encan terdeteksi ku dokter geus puguh tamah penyakit manis gula darah tinggi dan lain sebagainya diabetes geus ambalaya ieu mah jelema gering dibawa ke rumah sakit cek ilmu kedokteran tidak ada penyakitnya puguh gering dibawa kadinya nage ditandu periksa scan dan sebagainya tidak ada penyakitnya ieu akibat loba fahisyah ambalaya perzinahan anu jelas-jelasan ayeuna baheula makan zina teh terselubung baheula makan zina teh kanyahoan wari mah dihareupeun mata urang kanyahoan nu mantak loba jasa perzinahan di mana kanyahoanana masyaallah eta teh alat paranti ieu teh naon kondom teh jutaan bea kamari keur tahun baru ambalaya tuh di itu ieu pabrik tadi tengah-tengah pabrik teh naon ngaranna teh di tengah pabrik teh ieu di dieu tadi naon ngaranna teh ieu tuh nu lega teh tah tah nyaho pan sia mah nyaho sia kadinya berarti sia geus teh kudu hese ieu pelakuna kajen kumaha masyaallah dah ambalaya sempak di pantai ambalaya geus teu boga isin hiji di mana fahisyah geus geus teu berselubung jelas-jelasan bakal loba penyakit anu penyakit teu pernah aya loba terutama penyakit taun teh si gelepek pae jam 8 sehat jam 10 maot taun jam 12 sehat jam 2 pae taun karena sing gelepek unggal lembur loba akibat fahisyah perzinahan loba jasa kumaha di Indonesia ku ari tarik ulur tentang LGBT can anggeus nah hukuman kos kitu bae ge ku haseun teh si DPR manya kawin lalaki jeung lalaki manya ditikahkeun awewe jeung awewe lamun berdasarkeun Al-Qur'anul Karim selesai tapi berdasarkeun manehanana hayang make hamba tuturkeun ku sia ka tadi manusia tuturkeun ku sia mal aya anggeus ka kajen kumaha ge ieu kakarake lalaki jeung lalaki dikawinkeun engke sia lamun aya nu usul embe jeung embe nikah kumaha ayo sia diusulkeun ka DPR mohon maaf kambing dengan kambing supaya disahkan perkawinannya ayo deuk kumaha ngahukumanana nah nomor kedua
ketika jelema dagang geus berselubung, ketika meuli kudu ditambahan takranana timbanganana, ngajual dikurangan, ieu dah wailul lil mutaffifin. Nah bakal terjadi ieu di dunia, di lembur, di negara eta panyakit sinin teh anu diterangkeun dina surat Yusuf teh eta teh kesulitan ekonomi bakal terjadi. Nomor katilu ketika teu daek ngazarakat, mun teu daek zakat bakal disulitkeun hujan ku Gusti Allah. Teu diturunan hujan, sakali dah hujan lain rahmat tapi penyakit. Nomor kaopat ketika jelema keluar tina jalur-jalur Al-Qur'anul Karim, tepati-pati jelema keluar tina aturan-aturan Al-Qur'an kecuali bakal dilemahkeun, dicabut jeung dicokot ku kafir kemangpaatan. Ketika jelema henteu nuturkeun Al-Qur'anul Karim, henteu nuturkeun Kangjeng Nabi, teu nuturkeun syariat, maka aturan-aturan manusia bae yakni keluar tina perjanjian agama bakalna urang dibuat lemah, diserang ku kafir, eleh ku kafir, kamangpaatan urang bakal dicokot kabeh ku kafir. Kuari ya di Indonesia negara urang, tetapi orang Hongkong datang ke urang. Tuh di Bogor geus sabaraha ribu Hongkong, tuh di pabrik urang-urang setik da keluar. Ai eta anu nyieun jembatan layang, ai eta anu nyieun tol, saha nyaho-nyaho anggeus bae urang Chinese, urang Hongkong, urang-urang hanya nonton bae, padahal tanaga di urang ngabutuhkeun, tetapi kunyana henteu dilingseuh, kafir nyararieun. Ari itu gunung nu bakal dicocok tanam lain ku bangsa Indonesia, bakar ku orang kafir, ku orang luar negeri, dicokotan kabeh geus puguh emas, geus puguh baja, geus puguh besi, geus puguh uyah, dicarokotan kunyana kamangpaatanna ka ditu. Urang sakadar nonton bongan urang teu make aturan Al-Qur'anul Karim. Setiap jelema keluar tina perjanjian agama bakal dilemahkeun ku Gusti Allah, jiwa perangna, jiwa juangna bakal dieueuhkeun ku Gusti Allah. Ketika jiwa juang jeung jiwa perang urang bakal dilidih ku kafir, sebab kafir mah ngintip bae iraha lemahna, ilaha manehanana henteu berjuangna asup kafir. Sakedeung deui bakal itu nu si engkoh, itu nu si encek, itu nu si enci. Kuari geus dibelian kabeh di Kabupaten Tangerang sabaraha persen milik warga, sabaraha persen milik asing. Kabupaten Serang sabaraha persen milik warga asli WNI, sabaraha persen milik asing. Pandeglang sabaraha persen, Jakarta sabaraha persen milik bangsa, sabaraha persen milik asing. Engke urang bakal nonton itu imasa engko, itu imasa enci, pebaragus amat ai imas ya sumur ge ndeu kumaha coba cai ge hararese. Lamun nyana dibuat mewah ku pemimpin di negara urang, berarti urang keur diserang ku jana. Teu karasa ku ari perekonomian, ternyata perekonomian teh dicekel ku asing, perpolitikan dicekel ku asing. Urang teh kapan bangsa Indonesia kapan nonton perjalanan politik di Indonesia, kok polisi sih kos kitu, kok TNI teh kos kitu, kok DPR sih kos kitu, peleye kok kos kieu sih bangsa urang, kok kos kieu sih urang hanya bisa kos kieu sih, jiwa juang urang lemah, berarti kan dikendalikan di luhur. Iyalah bangsa Indonesia sekumaha tadi hadis Kangjeng Nabi, ketika urang keluar tina perjanjian Al-Qur'anul Karim, ketika perjanjian urang terhadap agama, urang geus kaluar ti perjanjian teu make Al-Qur'anul Karim, berarti urang bakal dilidih ku kafir, lain sakadar dilidih tapi dicokot kamangpaatan ku kafir, urang sakadar nonton doang. Geus terjadi kuari, terserah ente dek kumaha ieu bangsa urang, dek kumaha ieu negara urang, nyangakeun sadaya-daya. Ieu mangan sakadar ayat ieu nandakeun ayat ieu mere ka urang, ayat ieu teh mere wawasan Nabi teu pantes ngaboyong tawanan, sehingga mun deuk ngaboyong kudu ngalumpuhkeun heula. Di dieu aya instruksi perangan kafir, ketika kafir
ngalawan ka urang, ketika kafir nincak ka urang, ketika kafir dekalini ka urang lawan. Sakadar bisa ngaji doang urang, ketika urang dek ngalawan kan kudu aya pamimpin saha ieu nu ngarikut. Sanggeus urang berangkat kudunya strategina sarana kumaha urang dek ngalawan kafir. Saha nu nyaho lamun orang Cina di dieu geus sararia pistol, geus sararia senjata. Di bangunan-bangunan, di pabrik-pabrik, ketika orang datang ka dinya nyanangin apa dedet pae 100 nu di tukang jiwa perangna kurang mundurkan ayo nu kumaha atau orang demo ka dinya dipimpin ku jawara jeung kiai diajak ngobrol cak kiai jeung jawara balik horengna dibere susu nu kumaha coba saha ieu pamimpinna anu bener-bener jiwa satria anu patriotisme luar biasa tinggina. Nah, saha anu deuk mimpinna jeung saha anu nyaho kana strategina. Urang kabari mah nembleukeun ka TNI, penuh ka TNI, wari TNI nangis kos kitu. Sedengkeun di sisi digigir ku wari asing geus ambalaya. Mealian tanah engke miliknya anak engke nu nyana. Urang geus kasisi. Ndek kumaha nyana boga senjata asal urang ka dinya tembak deded cenah menta jampe ka kiai da kiai ge katembak kiai ge katembak atuh ndek kumaha nya hese tah ieu geus kapagi urang masyaallah karim geus lain lalagaan ieu di Indonesia teh kuari sok sakedeung deui bakal katempo kurang tah diturup kawaru kabelah ditu eta kapan nusaha nu sumarekon kuari kapan geus dijual ka asing geus lain nu sumarekon deui kuari geus asing ari itu di Karawang jeung di Cikarang geus nu asing kabeh ai eta Jakarta geus dijual jadi kepresidenan nu kuari teh seperti ieu ai urang mah deuk caritakeun urang ieu urang deuk kumaha atuh terserah ente lah cenah kiai ulah ngomong kos kitu kredit can anggeus balik deui ka kreditan bangsa negara dekuah kahareupna urang mah geus kolot pae anak urang engke kuat kamari ieu Cina diusir kuari ditambah ka dieu urang mah kesulitan KTP nyana mah baruga KTP kuari sanajan kasus KTP na nu boga kasus kuari keur dipendem di ditu tetapi kada eta mah urusan politik urang mah teu nyaho urang mah tiga surak-surak hakan ku sia lain hakan ku sia geus boga KTP teh encah permasalahan lainnya na ditangkap sia kuari buka KTP tante iya permasalahan iya urusan ditangkap sama urusan politiknya anak tamah atau bisa baik orang nonton hakan ku sia ai sia teh gablek KTP goblok sia dita iya permasalahan hayu bongkar ku urang deuk ka mana lompat urang nah ayat ieu nitahan perang ngan urang teh siap perang saha pamimpin perangna jeung saha lawanna jeung strategina kumaha ieu nu jadi masalah Guai orang geus lemah, geus sangat lemah diajak perang malah mun di masjid siap bro, siap tempur, siap ento, balik we ka imah, lah kiai, denge teuing, itu aja wae, cuma keur ngaco bae kiai tahu, dengekeun bae ku urang ngambek, tuturkeun teu kudu, deuk kumaha. Ayo persilatan politik kurang geus katempo nu nyaho seserian oh kitunya persilatan tentang kepemimpinan nu ieu kieu urang nu nyaho mah ya karim lalagaan orengan mun urang nyaho seri sorangan sedih sorangan lamun urang nyaho perekonomian geus bubuh kuari saha anu jalan bangsa urang berekonomian eueuh nu jalan lantaran naon mandeg ieu duit teu jalan nu mantak mandeg dikuasai ku nyana sok geura engke sakedeung deui mah tanah bakal mararahat nu kuari 1 juta engke bakal dibeli 5 juta moal kebel deui 5 juta can dibeli keneh 10 juta bakal dibeli ente kuari bertahan 10 juta bakal dibeli duit ambalaya bakalna duit bakal ambalaya moal kebel deui kunaon ieu dek dibelian engke jadi urang Hongkong kabeh 10 juta can dijual 20 juta sameter bila perlu jeung hulu-hulu dan dibeli delegen nu kaburu bakal nu kaburu moal kebel deui berarti kan ieu negara urang
geus bakal berubah. Bakal sabaraha duit bae bakal dibeli. Ieu mah kan sakadar abang-abang lame mun kukula diceritakeun aslina bakal ngarentet kabeh. Henteu moal ieu mah. Sakitu bae heula, moal bakal diaslikeun ieu mah saeutik abang-abang lame doang. Mun diceritakeun kieu mun diceritakeun 2 kali 2 4 kali 4 nyaun kan sia eta mah. Sabaraha bae lah pokona mah geus itu. Sia eta mah 4 kali 4 16 asal loba berkat teh kudu bebees goblok tah mah. Ya emang teu kadenge ku silih aing. Kadenge atuh blon jasa pan mah. Sia teh mangitungna kitu bae heran aing mah. Itu kudu ieu mah globalna bae eta seperti eta. Lamun diceritakeun tek 1 2 3 4 kaget. Urang engke lamun kudu ku kuliah dicaritakeun berarti urang babarengan ka Jakarta bareng ku kuliah dicaritakeun geus darurat caritakeun ieu wah siap bot bareng ka Jakarta ka mana kieu ka Jakarta Tanah Abang beli baju jadi lain lalagaan negara urang lamun urang geus caritakeun nu aslina bakal marudah kos Habib Rizik kabeh ngan make cara heula lalaunan cara kos Habib Rizik dilaksanakeun geus jeung eukeur cara model Habib Lutfi lemah lembut asup ka dieu ka ditu loba lobi loba eukeur urang nu lemah tinggal ngadoakeun baik cara ieu maupun cara nu ieu kabeh demi bangsa jeung nagara bendera merah putihna lain sakadar dikibarkeun tapi dibaca Pancasila na aya naon eta kok make jeung aya rante sagala eta rante teh agapan isyarah lain sakadar diteundeun rante sila kasabaraha mun ditanya si eta hatinya rante sila kasabaraha emang aya rantean malah nanya ka urang capek aing ye emang aya rantean gitu apa deh urang mah nyaritakeun rante naon maknana jeung naon hikmahna jeung saha nu neundeun rante di dinya jeung kumaha penjelasanana urang mah geus datang ka dinya nya namun ditanya emang aya rantean pan capek urang Masya Allah ngaji bang ngaji bae boro-boro naon tuh kayak coba aing neuleuh di imah deuk kakarak deuk neuleuh rantena ge bangsa Indonesia teh kos karar itu mun kos jana kabeh atuh geus bade dijual negara ka ditu guluhum usia masih bae heula nu karim Masya Allah tuh ieu ayat makana lin nabiyyin teu pantes teu sayogya teu layak ka nabi ayakuna lahu asra ngabogaan tawanan heg deuk nawan mah hatta yuskina sehingga ngahancurkeun galumpuhkeun heula di muka bumi dengan cara ibaligu fi qatil kufar turiduna arabad dunya aranjeun kabeh wahai mukminin ngarepkeun kana banda-banda dunia utama biawil hidayah tegas pada dunia dengan mengambil tebusan wallahu yuridul akhirah sedangkan Gusti Allah mah ngaharepkeun kana akhirat berbeda urang mah hayang banda dunia Allah mah ngaharepkeun akhirat henteu sejalan padahal wallahu azizun hakim Gusti Allah mah maha gagah kagagahan Gusti Allah teh teu sambarangan Gusti Allah nitah lamun ku Gusti Allah moal dibantu gagah Gusti Allah sanu muntayang kai bantu ku aing asal sia muntayangna ulah aya indikator-indikator sing ikhlas aziz moal pati-pati aing nitah perang lamun aing teu gagahkeun ka sia timbulkan semangat juang dan semangat perang sia lawan ku sia kafir muntayang sia ka aing maha aziz dumatak aing nitah perang ge ka sia aing geus nyaho sia bakal pemenangan asal sia muntayang ka aing teh maha hakim bijaksana kabijaksanaan aing teu sambarangan aing nyaho kakuatan sia aing ge nyaho nu tadina hiji lawan 10 turun hiji lawan 2 ieu teh kebijaksanaan aing nu penting jiwa semangat perang sia kudu ditimbulkeun khususna baheula ka para sahabat ulah datang ka lemah dalam rangka nanjurkeun agama Allah melalui perang ketika dibutuhkeun perang ketika teu dibutuhkeun perang ulah yen peperangan iraha kuduna lemah lembut kuduna perang
Nah iyalah semangat juangna kudu ditimbulkeun khususna baheula ka para sahabat umumna terus ka muslimin muslimat datang ka yaumul qiyamah. Ieu mantap kuari tantangan seakan-akan Yahudi kan tantangan encan timbul ku kumaha per detik ieu Yerusalem teh masih kayak dikuasai ku Yahudi musyawarah dunia tetapi encan aya realisasi sebab naon ieu persatuan anak kuari keur di lobi hanya karang melobi persatuan kuari di Indonesia geus alhamdulillah kuari geus mulai aya realisasi geus bersatu geus mulai kuari di Indonesia antara Islam geus ulah ningali ku kumahana yang penting Islamna geus insyaallah geus diislamkeun kuari Islamna geus ngahiji kuari bangsa ulah ningali tentang agama kuari mah ningali bangsa Indonesia satu bahasa satu negara satu bendera merah putih bineka tunggal ika apapun agamanya yuk urang bersatu tak kuari keur ngalobi eta bendera urang sing hade ulah di setengah tihangkeun monar tamat angkat kaluhur sebab naon anu bergelut di politik kuari geus kalindih ku asing bergelut di ekonomi kuari geus kalindih ku asing sedangkan nu bergelut di ekonomi mayoritas agamana Kristen tapi bangsa Indonesia sakedeung deui nyana bakal gigit jari eleh ku asing ketika bangsa Indonesia walaupun nyana agama Kristen walaupun nyana adalah Cina tetapi kan ngamahmurkeun bangsa ketika geus kalindih ku negara lain asing terutama asing Tiongkok Hong Kong nyana ge sarua bae bakal kawalahan mun urang ngahiji nu agama Islam Kristen agama Buddha Katolik demi bangsa Indonesia ngahiji jang ngumpulkeun si eta nah eta tugas urang kuari lantaran anu bergelut di politik mah kapan nyana kuari nyanana kagele atuh kan hese kiai coba tolong jelaskeun kagelena malwaka iya hayang nyaho nyana bisa eleh hidup malwaka heulan sakitu bae sebab otaknya mah ngan setengah jengkal kan dibere sajengkal teh teu modal lalaunan maksudnya ieu hayang nyaho ieu pamimpin urang kok eleh ku asing kumaha engke ke DPR urang kok dikuasai ku asing iya naon sih engke kok ieu perekonomian urang nu ngaran si eta anu main di Indonesia sehingga urang makmur masyarakat teh jual beli dengan lancar terus sawah non pertanian dengan lancar kemudian ekspor impor dengan lancar eta kan ku gara-gara hiru perekonomian dipimpin ku bangsa Indonesia nu ngaran A B C D nah si A B C D eta kuari geus parem lantaran datang orang Hong Kong orang Tiongkok nah nyana geus teu bisa main bangsa Indonesia bakal kelabakan ku lantaran sakitu kudu ngahiji ke kelabakan kok malah kada bejakeun ente mah hayang nyawa saeutik mah ieu 4 mata tah mah sia kudu meresapi ka aing si mah ngadeheman aing sial ieu lantak ge neuk ngahudangkeun semangat bangsa teh kudu nyaho heula urang moal bisa jadi bangkit lamun urang can nyaho ngan sakadar nafsu doang mah kan hese ieu kunaon ieu bisa jadi kos kieu kudu diarahan heula akar permasalahan di mana karah nah kuari eker dihijikeun heula coba sa Indonesia coba urang ngahiji lantaran kuari geus bercokol karak sadar kuari kehadiran si eta teh horeng ngahalangan kelanjutan bangsa urang kehadiran si eta teh horenganan mempersekat antara urang horenganan ieu teh ya ngajadikeun miskin bangsa urang sakadar nonton kuari lobi urang hijikeun coba ge satu bangsa, satu nusa, satu bahasa, satu negara tanpa pilih bulu di Sabang sampai Merauke coba urang ngahiji sebab geus aya di negara urang kesulitan kuari hese ka mana muntayang coba gerage ke kamaya muntayang teu nyaho akar permasalahanana kakarak deuk ngahiji ditunggu sampai 1 tahun lamun ngahiji kakarak berhasil lamun teu ngahiji ieu acak-acakan negara urang. Nah iyalah maka nali nabiyin ayyakuna lahu asra hatta yuskida filad semangat juang demi bangsa negara leuwih agama perjuangkeun ku urang Allah yuridul akhirata ngaharepkeun akhirat ari urang arada dunya dihijikeun ku urang
urang make konsep wallahu azizun hakim. Allah nu mantak nitah perang, Allah maha gagah mun tayang kana maha gagah. Allah nu mantak nitah perang, maha hakim bijaksana mun tayang kana boga kebijaksanaan. Teu pati-pati Allah nitah supaya urang perang lamun Allah teu mere cara strategina jeung keazizan Allah jeung kehakiman Allah supaya kanyahoan coba kumaha. Kos kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, encan anggeus ieu ayat teh masih gadah laula kitabun minallahi sabaq wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi 'alima. Rabbana taqabbal minna innaka العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد.